nyambung ka balarea Bapak aja saya bulebet anu bager tinggal ini aki ngawaris kabudayaan mamah ade saya bulbet anu pangbagerna seni Sunda sawer asli silaka kugus ngelon atau ispang bakti ka diri jadi salaga agin anu bager kedalakeun katinang ati ka ibu sareng karama panganten istri anu pangbagerna nanadaka maha suci amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan mangga orang sawer pangantennya bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan uis asif rendengan mugi aka salamatan salamat pangantenan ulah aya kakirangan sing atiasa sasarengan sangkan janten kasenangan sing senang laki rabina nu diuruk pangpayuna nyaeta bade istrina masing rugi ka hartina harti kana isayana labatkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamrih mangpaatna mangpaat lahir batinna isti masing prihatin ayeuna aya nu mingpin kacaroge masing tigi nais kumaula karaka ulah bahula bisira kemenang mahla kudu bisa silih bela kacaroge ulangan pelesir bae mending oge boga gawe ngarah rapi unggal poe bisik tekena aku raka prak bae wakca balaka lamun raka goreng sangka buru bawa suka-suka ti ayeuna eus teh atas laksana ngajoda anu sampurna ngahiji salalamin dadet aing putra ibu omata ngalajur nafsu ulah mae lacur ngadu mun benernya ka ibu duh Gusti nu langkung iman mugi sadaya sing iman nya tetepkeun keimanan mugi amat mawa iman mun sana asep ka istri sing page seperti patri campur gaul sarang santri kalayan hati nu suci nu
suci pasti bersih taraya nu dipamrih kabaca tuwalasi segala sarang pamilih pilih kuasa bayana tahtanya ku hatena nu goreng jeung hadena sing karasa ku dirina diri pangeusi Gustina Gusti mah moal nyiksana moal abadi ngaganjaran kumaha bae amal datang tu kenal laki rabi tu manina lamun amal anu salah jaga bisi nyerang salah lamun tengaraba nu ngajak ngarina nafsu nu mawa saraka pek atuh pake ibadah mun ibadah anu tangtu bagikeun kanu pihatu mikeun atung ragu-ragu bilih istri janten bendu istri ase bingung ulah wakang sok ditunung lamun istri terus punung pang meserkeun gelang kalung bala si reis kakota tah bawa duit 1 juta mun aya yang menta tetep ulah lahauta lauta aya kahayang nyariosna ngagorolang nu bakal aya kasarang pikiran nu mawa bimbang bangana sok sulaya mikahayang nu teu aya akhirna bahagia ngajauhan kabaraya pikir asep sing waspada supaya tak ngarasulah mun kakepikir ngadua akibat jadi pasea pamajikan nafsu setan barang asan tengah jadi keuntungan tetap dina kerugian ibunya warta palantas pun kantun pada wawartas kanangan ngarantas bagi sami pada ngaratas wur aur eas koneng dia wur aur
pugu dari tanah raja panganten telilang kawari ada berbeda rupa tuh ranjang panganten vitamin anu bager kapayunan vitamin anu bager anu mana bapak tamin bos bayam anu bager kapayunan bos tamin teh anu mana bos tamin anu bager bos bayam kapayun payun payun semalaman sangit angin-anginan bos tamin anu bager ranjang panganten tara pugu di pikiran bos tamin anu bager dina waktu kahiji penting munggaran bos tamin anu bager katiluna ranjang agus beda rupa duh ranjang panganten bos tamin anu pangbageurna sok jadi bahan tontonan ranjang panganten tara pugu pipiki dari tanah ranjang panganten telilang daki wali ranjang nagus beda rupa kusakapna asina lawih tidua mana nyeri teuing nyeri ati kita melarkeun hanteu beunang kudu sabaran aduh laieun teka teh teuing bapak ajo saepul bet kapayunan anu mana bapak ajonya bapak ajo kapayunan ngali deui ka mamai bendul anu bager mama ai bendul anu bager kapayun rasa keadaan anu mana mama ai bendul anu bager mama ai anu bager kapayun payun payun oh kali dari ka Bapak Haji Agus di Purwakarta Bapak Haji Agus Bapak Haji Agus anu bager Bapak Haji Agus anu bager kapayun payun heula mana nyeri teuing nyeri ati ditamelerkeun Bapak Agus anu bager tunai budi bubaran kunang turugan ditusuk balik
ai bendul kita melakukan mama ai bendul kudi sabara mama ai ada bendul basuki kuning terugan mama ai bendul kapayunan mama ai bendul kurang hiburan mama ai bendul kekentulan kebenai kudi sabara ada basuki kuning mama terugan bendul anu bager mama bendul nyeri anu bager nyeri mama mau bendul benang kapayunan mama bendul kecil kekumpulan Pak Haji Agus pengen kepanasaran mumpung mana mama orang bendul kene mumpung hati jangan rimbit mama bendul anu mana anu mama bendul mikir serahin dalam pilih sekalian mama bendul anu jangan bager tenangnya mama bendul anu diuknya bager rene mama bendul anu bager udah kapayunan Pak Haji Agus mama ai bendul anu bager anu bager harang mamai bendul padang rojong besokin kusurian dina putih rita manehna berbahagia betul geget pisan punya asa keduaan mama ai bendul sampai kapayun manehna orang berbahagia teh mama ai na mana betul geget pisan punya asa keduaan anu bager bos oke na bos muda deh anu bager pengantin anyar diuk ngarene mama ai bendul menang tiada direce-rece terus biasa neilahana pada gonjang kusuria mama ai bendul mama ai Pengantin bos lagi iuk ngarene idang adan ya buat bos Ogi renceng renceng Pak Haji Agus deui bos aja tanu bager kebiasa keilahana pada rojong kusuria tidak pui harita bos keilahana berbahagia betul kekut pisang punya asa keduaan tidak putih harita menenang berbahagia betul kekut pisang punya asa keduaan Pak Haji Agusti yang tidak suka bengong pengantin atas laksana Pak Haji Agus reng-rengan sapetna nama mahai bari daudan seendah-endah apa saja lalu dina hati jalan bos aja ngajak di pengantin anyar sakapeng hati abit tetap sabar apa stamin
buru para pesta mina doyan bagus. Lalu anu bager tadi hampura pesta mina sahabat mual cerita jadi saha Pak Ajo sekode salam tanggang dibarayang Pak Ajo saya bobeti ke tidak suka bunga wangan tenang tos laksana rendengan sebentar lalu dina hati jalur ibadah jadi pengantinanya siapa hati itu sabar pesta kayak buru bubar. Bu ade saya bawa peti ini kau telah kembali memadu kasih setelah lama ku tinggal pergi dan masih aku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati ku ada saya bola peti jadi terkira rindu segala-galanya tidak terkira rindu segala-galanya ibu ade saya bola peti tidak terkira rindu segala-galanya tidak terkira rindu segala-galanya ulah tepok wae besiang kete di perengi buade saya bawa peti lelaki baturkan wae buade saya bawa peti anu bager ibu ade di serangan pajak dan bager uridu gayamu keting gua bercanda tawa lepas penuh ceria uridu gayamu keting gua bermanja meluluhkan segenap jiwa rindu bagaimana engkau membujuk ketika ku merancu rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku